Sampurasun. Kumaha dalamang? Mugia hidup sadayana aya dina kayaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Satacan ngawitan diajar, langkung saya urang ngadua sasarengan dumasar kana kapercayaanana masing-masing supados naon-naon anu kurang kalaksanakeun teh kalayan lancar. Ngadua di kawitan. Amin. Rengse. Nah, dinten ayeuna kelas 7 sadayana baris diajar bahasa Sunda ngeunaan pangajaran hiji anu judulna atawa temana nyaeta pengeunaan paguneman. Satacana ibu bade naros, tos terang tacan aya nu sebat paguneman teh naon? Ayo, naon? Nah, pami dina bahasa Indonesia mah sacara singgetna ari paguneman teh nyaeta percakapan. Nah, yuk urang bahasa sarangan we nya naon nu disebut paguneman teh. Nah, anu kahiji aya wangenan paguneman atawa pengertian paguneman. Istilah paguneman asal tina kecap gunem nu dirangkenan paan. Kecap guneman hartina omong silih tempas. Paguneman nyata omongan silih tempas antara dua urang atawa leuwih. Dina karya sastra atau drama mah paguneman teh disebutna dialog. Nah, jadi anu disebut paguneman teh nyata obrolan silih tempas antara dua urang atau leuwih. Nah, otomatis lamun urang keur kalaksanakeun paguneman, nah otomatis aya lawan bicarana. Anu hiji nyarita, anu hiji ngadangukeun atawa ngaregepkeun. Nah, salian ti eta paguneman oge bisa dilaksanakeun leuwih ti dua urang kitu. Anu pangseeutik mah nyata dilaksanakeun ku dua urang kitu. Nu penting mah asal aya lawan bicarana. Nah, di dina karya sastra mah paguneman teh disebutna dialog. Nah, jadi aya lawanna mina teh lawan bicarana gitu. Terus paguneman teh kaasup kana komunikasi dua arah. Hartina naon? Hartina pihak-pihak anu keur paguneman teh pada aktif. Teu bisa salah sijina ngasa ukur jadi nu ngaregepkeun hungkul atawa jadi anu nyarita hungkul. Nah, jadi lamun urang keur ngalaksanakeun paguneman teh otomatis nyariosna atawa ngobrolna gantian gitu. Anu hiji nyarita, anu hiji ngaregepkeun, anu hiji ngaregepkeun, anu hiji nyarita gitu sapertosnya. Nah, paham dugi dieu? Nah, oke, orang lajengnya. Nah, hal-hal nu kudu diperhatikeun ku urang dina mangsa keur lumangsungna paguneman. Nah, jadi nalika urang keur lumangsungna paguneman atawa dialog, aya sawatara hal nu ku urang kudu diperhatikeun. Nah, naon diantarana? Nu kahiji aya ngaregepkeun nu nyarita kudu daria. Nah, jadi mun urang ke kabagian anu ngaregepkeun atau mendengarkan, nah urang kudu bener-bener ngaregepkeun lawan bicarana gitu. Nah, jadi kudu bener-bener memperhatikan lawan bicarana gitu. Nu kadua aya henteu motong kalimah atawa omongan batur, iwa dina kayaan anu perlu pisan. Nah, jadi nalika lamun lawan bicara urang keur ngomong atau keur ngajelaskeun gitu, urang kulah sangeunahna motong atau nempas obrolanana. Jadi nungguan heula nepikeun ka lawan bicara urang beres ngomongna atau rengse ngajelaskeunana nepikeun omonganana kakara ditembalan ku urang gitu. Terus nu katilu nyarita kudu daria, sorana bentes, tetela, wajar, henteu aya kesan seperti anu cowong. Nah, jadi lamun urang kabagian nyaritana kudu daria, kudu sungguh-sungguh, kudu sorana kudu bentes, kudu jelas. Nah, terus nalika non teh ngajaskeunana jelas gitu, seperti cerita anu diomongkeunana naon gitu, ulah nepikeun ka lawan bicara urang teh aya kesan urang teh ngomongna cowong gorowokan. Nah, sapertos kitu. Lajeng nu kaopat nyarita kudu antare, henteu gancang teuing sarta henteu ngayayay. Nah, jadi lamun urang kabagean nyarita, nah ngomongna ulah
gancang teuing ulah laun teuing gitu. Jadi kudu bener-bener dipartikeun, kudu balance lah gitu. Sajengna naon-naon anu dicaritakeun ku urang teu mengpar tina jejer atawa topik anu keur digunemkeun. Nah jadi lamun urang keur ngalaksaneun paguneman urang teh kudu fokus naon-naon kanu ku urang dicaritakeun. Contona lamun urang keur nyaritakeun ngeunaan liburan, nah otomatis urang kajawabna ngeunaan liburan oge ulah mengpar tina topik anu dicaritakeun ku urang. Contona ulah mengpar kalah ka musibah, kalah ka kecelakaan. Nah jadi urang teh kudu fokus ka tema atau jejer anu ku urang dicaritakeun gitu. Teras nyarita ngagunakeun lentong anu merna. Nah jadi lamun urang ngalaksanakeun paguneman, nah kudu ngagunakeun lentong anu merenah. Nah lentong teh di bahasa Indonesia mah nyata disebutna intonasi atau nada gitu. Nah jadi kumaha sih lamun urang nyarita gitu keur keheul, keur sedih. Nah kumaha nyarita lamun dina kayaan keur gumbira gitu. Jadi urang teh intonasi atau nada teh kudu bener-bener diperhatikeun dina paguneman sarta urang kudu bener-bener maham namun keur dicaritakeun teh. Jadi menyesuaikan gitu lentongna kumaha jeung caritaan anu dicaritakeun gitu. Teras nyarita di barungku-rengku anu merenah sarta pasemuan anu marahmai. Nah jadi nyarita teh kudu dibarengan ku rengkuh gitu. Naon rengkuh teh nyata nyondongkeun awak ka hareup sapertos kitu atawa menyondongkan badan ke depan di bahasa Indonesia mah. Jadi lamun dikeur nyarita awak teh urang teh kudu bener-bener rengkuh gitu ka hareup ulah siga anu keur nangtang gelut. Nah gitu sarta pasemuan urang kudu marahmai. Nah pasemuan teh raut wajah mimik urang gitu. Raut wajah urang teh kudu sopan, kudu santun, kudu amis budi ulah siga anu keur ngajak gelut sapertos gitu. Paham dugi deh? Wilujeng enjing. Wilujeng enjing. Nepangkeun nami abdi Billy. Abdi Felicia. Kumaha damang? Sae Pangesto. Felicia teh sakola SD-na di mana? Di SDK hiji BPK. Upami Billy di SD mana? Abdi mah ti SDK genep BPK. Oh, upami Billy kelas 7 naon? Abdi mah kelas 7F. Oh, sami geuningannya urang teh sakelas. Sumohon geuningan sakelasnya. Mangga atuh, abdi mah bade uih heula. Mangga, abdi oge bade ka warung heula. Wilujeng enjing Billy. Wilujeng enjing oge Felicia. Nah video anu nembe nyata ngeunaan paguneman Billy sareng Felicia anu asalna pami Felicia mah ti SDK hiji BPK Penabur, pami Billy mah nyata ti SDK 7 BPK Penabur. Nah satus gitu hidup urang regepkeun deui sesarengannya video anu kadua. Ibu bade di play. Nah ieu aya salah sahiji contoh teks paguneman anu kadua jeung katilu. Perhatikeunnya ku hideup kalian saksama. Biasana mimiti asup ka sakola can loba babaturan anu wawuh. Kitu deui anu kaalaman ku Mimin. Mimitina ukur Nina anu rerejengan ka ditu ka dieu teh lantaran Nina mah pedas sasakola baheulana ti SD Mutiara Bunda Bandung jeung Mimin. Mimin, Nin tos 2 minggu geuning urang sakola di SMP hiji swadaya teh. Nina muhun Min, kumaha kitu? Mimin, ari Nina tos kagungan rerencangan lian ti Mimin. Nina manawi teu acan Min. Hayu atuh urang wawanohan supados urang gaduh rerencangan di ieu kelas. Mimin, muhun hayu Nin, tapi kasaha heula nya? Urang karerencangan istri heula we. Tuh kalarsan aya nu nuju ngaryung di pengker, tembal Nina. Mimin jeung Nina nyamperkeun babaturan sakelasna anu keur ngarariung di pengker. Assalamualaikum.
punten, ngiring ngarewong, tesawios. Tembal Mimin jeung Nina, oh tesawios, mangga, cek anu keur ngarariung. Mimin, nepangkeun abi Mimin, sareng ieu Nina. Mimin jeung Nina bari tuluy ngasongkeun leungeun bari ngajak sasalaman kanu keur ngarareriung. Mimi, Waalaikumsalam. Abdi Ine, abdi Sinta, abdi Rona. Tembal anu keur ngarariung. Mimin, dupi Ine, Sinta, sareng Rona kawitna ti SD mana? Abdi Sinta Ine sareng Rona mah kawit ti SD Taruna Bakti Bandung. Dupi Mimin sareng Nina ti mana? Mimin, abdi sareng Nina kawit ti SD Mutiara Bunda. Ine, seueur nu lebat ka SMP Swadaya hiji teu Min ti SD Mutiara Bunda. Mimin, sadayana nu lebat aya 5, kalersan abdi sareng Nina mah aya di ieu kelas A. Upami Mita, Usep sareng Romli mah pami telepat aya di kelas D. Upami anu ti SD Taruna Bakti seueuran teu ne? Ine, alhamdulillah Min sadayana aya 25 jalmi. Mung anu di kelas 7 amah aya abdi Ine sareng Rona hungkul. Ngiring bingah pami seueur rencangan anu sa SD katampi di ieu sakola teh. Nun pisannya Min sareng Nina keun keoge bakal seueur rerencangan mah. Mimin, muhun hayu atuh Nin urang wawanohan deui ka anu sanesna supados enggal wawuh. Muhun hayu atuh Min. Mimin, Ine Sinta sareng Rona abdi sareng Nina bade nepangandiri rencangan anu sanesna nya. Nuhun pisan tos ditepangkeun. Ine, atuh pami kitu mah hayu urang sasarengan be supados enggal wawuh sareng rerencangan sakelas nu sanesna. Hayu Sin, Ron. Sinta jeung Rona, muhun Ine. Tah pami kitu mah teu sawiosnya Min sareng Nina direncangan ku arurang kanggo wawanohanana supados ngiring wawuh oge. Hayu atuh abdi mah ngiring bingah pisan. Tembal Mimin jeung Sinta. Tuluy weh maranehna nyalamperkeun ka babaturan nu sejen nu maksudna rek wawanohan. Nah, nu pamongkas ieu aya paguneman anu katilu. Perhatikeun deui nya ku idep. Waktu keur diajar di kelas, Amir ngarasa mules beteung. Tuluy manehna nyamperkeun guruna nu maksudna rek menta widi, menta idin. Amir, Bapak, punten neda widi bari kapengker. Guruna, kapengker ka mana Amir? Amir, aduh punten Pak, masa teh bade ka Jamban. Guruna, oh kitu nya mangga, tutup deui nya pantona. Amir, muhun Pak, mangga, hatur nuhun. Amir tuluy kaluar bari teu poho nutupkeun deui pantona. Saenggeus Amir beres ti cai, tuluy manehna ngetrok deui panto meunang 3 kali ketrokan. Amir, Assalamualaikum, bari muka panto. Mangga kalebet. Geuning Amir, sok mangga kalebet Mir. Amir, mangga Pak, hatur nuhun. Sami-sami sok calik deui Mir. Muhun Pak, hatur nuhun. Kung sae si logo kujangna pami digambar ku nyalira sapertos kitu. Teras weh pasihan nami sewang-sewangan, nami kelas sareng mata pelajaran sapertos kitu. Nah, mung sakitu pembelajaran dinten ayeuna mugia aya mangpaatna sasieun sabenjeureun. Hapunten tina sambudaya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.